Urang tiap tahun ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj dengan harapan urang teh hayang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi. Di akhirat mun geus diaku umat di syafaatan, lamun geus di syafaatan urang babarengan cicing di sorga jeung Kangjeng Nabi urang. Lamun geus beunang syafaat Kangjeng Nabi, dosa sakolong langit eueuhna naon. Kasalahan sakolong langit eueuhna naon. Dibandingkeun jeung budah laut lobana, mun geus beunang syafaat Kangjeng Nabi beres kabeh. Di awal urang nyaritakeun Isra ti taun ka taun, ti taun ka taun, tahun kamari simkuring nyaritakeun planet-planet. Alhamdulillah tahun kamari urang dihadiri ku Kiai Haji Zaiduddin MZ. Ketika datang deui ka Rajab, urang terkenang ku anjeunna. Rabu di dieu, seminggu kemudian maut. Urang doakeun Kiai Zainuddin MZ mudah-mudahan anjeunna dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Oge berikut kiai-kiai nu tos mararaot mudah-mudahan dicaangkeun di kuburanana, terutama guru-guru urang kabehan, bapak-bapak urang kabehan, emak-emak urang kabehan, dulur-dulur urang kabehan, mudah-mudahan di jero kuburna dicaangkeun bi barokati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun urang nyaritakeun planet tahun kamari betapa leutik boro-boro di Gusti Allah, hatta di malaikat Jibril planet etangan segede peureup. Jadi lamun perjalanan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, teu sabaraha. Lamun mi'rajna Kangjeng Nabi ti Masjidil Aqsa datang ka Sidratil Muntaha, can sakumaha. Boro-boro Kangjeng Nabi Syekh Mansur Cikadueun bisa silem di sumur Zamzam, muncul di Cikadueun. Lain Cikadueun, di Cibulakan. Lamun Kiai nusoku urang di Zarahan, di Pamijahan Syekh Abdul Muhi nyana bisa napak sancang ti Mekah sleh di Tasikmalaya. Lamun Syekh Abdul Karim ti Mekah sakicep datang ka Caringin nganasehatan Syekh Asnawi, beres nganasehatan berangkat deui ka Mekah sakicep. Atuh boro-boro Kangjeng Nabi jelema-jelema nu ku urang di Zarahan kamari ge Mekah teh deukeut. Ulah Syekh Asnawi luhur teuing Haji emuh kamari ka Baghdad ngan 8 jam. Ngan hampir katembaknya di ditu. Babari jasa leutik dunia ieu, ya Allah ya Rabb. Nah, oleh-olehna Kangjeng Nabi di luhur. Oleh-olehna Kangjeng Nabi tas menghadap Gusti Allah ialah salat. Tadi geus dicaritakeun salat, bahwa salat itu adalah mi'raj. Salat eta adalah naik jang urang mah. Jadi lamun urang hayang mi'raj salat, lamun urang hayang naik salat. Airus di malain, lamun hayang naik muka sempak naik. Mung teu beres anak buah aing mah tah. Tuak taek bae. Jangan teu cek buktina anakna geus 7. Eta hasil naik pan eta. Nah, leutik dunia. Kangjeng Nabi dibawa ku Buraq di Masjidil Haram datang ke Masjidil Aqsa. Salah satu nuku Kangjeng Nabi disinggahi Thayyibah.
Madinah, urang kabehan geus ka Madinah. Nomor kedua Kufah, kamari kami kabehan rombongan ningali urut Kangjeng Nabi singgah di Kufah pas Masjid Sayyidina Ali atawa Masjid Sayyidina Ali caket bumi Sayyidina Ali aya besi di dinya etalah urut Kangjeng Nabi turun di dinya di Kufah. Masya Allah kagagas. Tah gitulah perjalanan Kangjeng Nabi teh salat. Naon sababna Kangjeng Nabi dibere oleh salat ku Gusti Allah? Sebab Kangjeng Nabi teh begitu diluhur teh ditanya ku Gusti. Cek hiji kaol begitu ditanya Kangjeng Nabi pertanyaan kieu wahai Muhammad. Kulan ya Gusti. Ari langit 7 lapis suku maneh dilalui tadi buatan saha? Gusti. Nu saha eta? Nu Gusti. Ari eta aras nu saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratil Muntaha nu saha? Nu Gusti. Bumi nu ku maneh dipijak kemudian maneh naik ka luhur nu saha eta? Nu Gusti. Bener. Kuari dek nanya kaula ka anjeun cek Gusti Allah, ai anjeun nu saha? Ngaheap. Kangjeng Nabi begitu ditanya anjeun nu saha langsung ngaguling Kangjeng Nabi. Kapoekan. Telila cek Gusti Allah gum ya Muhammad. Irfa rosaka, hudang, tanggah. Ditanya sekali deui ai anjeun nu saha? Cek Kangjeng Nabi sami bae nu Gusti. Lain. Kaget kedua kali Kangjeng. Ngaguling deui. Cak Gusti gumya Muhammad irfa rosaka hudang tangga Kangjeng Nabi sakali deui kaula rek nanya ka anjeun ai anjeun nu saha? Nu Gusti. Lain. Kaget deui mah nya aing lain nu Gusti. Kapoekan deui Kangjeng Nabi dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Sakali deui nista maja utama ieu mun cek urang Muhammad dak ditanya anjeun teh nu saha? Nu Gusti. Lain Muhammad nu saha atuh? Anjeun mah nu umat anjeun. Masya Allah. Nah aing nyaritakeun anjeun nu kaula mata mah geus tadi geus nyarita. Aras nu kaula, langit nu kaula, Sidratil Muntaha nu kaula. Anjeun ge pasti nu kaula tapi anjeun teu diakukeun nu kaula nu umat anjeun. Umat nu mana atuh ieu nu memiliki kaula? Umat anjeun nu sok maca sholawat. Umat anjeun anu malam Jumat maca sholawat 4444 tah eta tah milik anjeun. Barang di deuleu di dieu beungeutna eueuh nu maca 4444. Asana teu ka aku ieu mah. Ieu mah asana ka aku naku kapolsek ieu mah. Atawa aku camat ieu mah asana. Cek Kangjeng Rasul sabaraha maca sholawatna ya Gusti sehingga abdi diakukeun nu umat cukup sakali bae. Beuh maca sholawat sakali diakukeun bahwa Muhammad nu urang. Waktu ieu kabeh ge umat Muhammad kabeh ge. Ya Allah ya Rabbi cukup ku sakali asal sakalina maca sholawatna make nurani. Ketika maca sholawat berarti ingat ke Allah, ingat ke malaikat, ingat ke kitabna, ingat ke parentahna, ingat ke laranganana. Cukup baca sholawat sakali bakal diakukeun eta nu Muhammad, bakal diakukeun Muhammad nu umatna asal maca sholawatna make nurani. Loba potongan nu kos kieu mah. Ieu mah potongan sholawatna sholawat Jawa Ambon koneng. Asal mau asal neuleuh Jawa Ambon maca sholawat. Asal teu neuleuh Jawa Ambon teu. Asal Jawa Ambon gede loba maca sholawatna. Ya Nabi salamna ge pohara kadulu cauna geledek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pokona hebat jasa lamun kadele berkatna gede.
lamun berkat naletik Nabi salam alaika ya Rasul soraan kunana mah berkat naletik ya kiai berkat mah kos kitu lamun kiai na bae ka berkat atau koma camat komo mah bangsa dan ramil mah emang beungeut ge beungeut berkat mah komo Pak Bambang mah mah lain berkat-berkat deui mah geus nyana ge kudu ditalian kudu jarikeun berkat sial cek Pak Bambang aing gaduhung ka dieu sia teh ya wawanianan ka dieu entahlah cek Pak Bambang yang dek ngaji bae dek ngaji mah Allah sasal kuat bae di Cilongok mah delekeun poe Minggu mun ngaji teu cerita ieu mah ngaji ge atuh dititah ku bupati ngaji mah lamun dititah teu beres kudu menang sorangan tah camat tah ti meme jadi camat nya mah ka dieu bae duk dicorekan duk naon terus bae nya mah atuh nu mantak ngaji bae atuh urang dieu jinganan delegeun ke Pak Bambang awasnya Minggu ngaji apa henteu tengetkeun ku kabehan lamun nyana teu ngaji beuleum imahna prak dibeuleum aing banu kena sasaran teu keur dongeng dong Pak Bambang tuh lain lalagaan nyinggung dong setik tah teu ngaji mah moal beres tadi ku kula didengekeun teu maca khutbah acan emang kula teu ngadengekeun ti jauh atuh ngadengekeun wah ieu utusan bupati teu maca khutbah baca heula khutbah dek mana bae jadi engkeng gede Pak Bambang lamun dek dititah ku bupati alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain eta bae talar ulah datangkan teu maca khutbah Kangjeng Nabi asal pidato maca khutbah lamun teu maca khutbah Yahudi berarti nyana anak buah Yahudi tah kumaha sih ulah sembarangan asup ka Cilongok mah kudu berani sial cak Pak Bambang aing ge balik bae gitu los moal nya geus kuat jadi mah tenang Pak Bambang kalem jadi umat Kangjeng Nabi mah kudu kitu tah balikan deui ya Allah ya Rabbi lamun abdi ieu nu umat abdi ku sebab maca sholawat jeung naon deui Gusti sehingga abdi teh anu umat abdi sehingga umat teh anu Gusti sehingga abdi nu umat abdi coba Gusti nikmat amat ieu teh cek Gusti Allah ieu bae dibere ku kaula ye oleh-oleh bentukna salat nu tina 50 jadi 5 kok make di oleh-olehan salat ya Gusti Allah cek Gusti Allah lamun maneh Isra Mi'raj melalui buruk umat anjeun bakal bisa Isra wal Mi'raj melalui salat Kangjeng Nabi Isra Mi'raj melalui buruk eta teh ajang dongengkeuneun ka urang dijelaskeun dina nas Al-Qur'anul Karim lamun para wali bisa Isra bisa Mi'raj melalui salat ai kitu saha nu geus Mi'raj Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan bae di handapeun aras ayun-ayunan pan ari Masuri mah ayun-ayunan di Puri Rusdi mah ayun-ayunan di Cikupa teh naon garang-garangna tuh batur sia kan aing teh nyebut Citra sia nu nyebut dasar bareng meureun ayun-ayunan Uwais Kurni mah di handapeun aras Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril ya Jibril ari eta saha nu ayun-ayunan handapeun aras umat anjeun Gusti umat kula nu mana saha ngaranna Uwais Kurni singa deh lain Uwais Kurni di Cikupa Uwais Kurni Cikupa mah tah tukang main bener kan Uwais Kurni urang mana ieu Yaman kok bisa didinya Muhammad cek malaikat Jibril engke sabada anjeun maot manehanana bakal ngalalana bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Umar bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Ali beu eta istimewa amat ayun-ayunan handapeun aras
lantaran pikiranana geus ka Allah bae. Aya umat Kangjeng Nabi nu bisa mi'raj melalui salat. Tah ku ayana sakitu yuk urang babarengan Isra Mi'raj cara Uwais Kurni, yuk urang babarengan Isra Mi'raj nuturkeun Kangjeng Nabi urang. Lamun Kangjeng Nabi mah ngahaja ku Gusti Allah perjalananna seperti nu ku urang geus kamaruf, urang mah Isra Mi'raj melalui salat. Saha nu endek Mi'raj silahkan salat. Kiai jakula asana salat bae datang ka hideung tarang. Boro-boro Mi'raj. Nu aya mah Mi'raj kabujal deui. Anakan bae tungtungna mah. Ieu Mi'rajna kumaha? Lamun urang hayang mi'raj melalui salat, urang tataan heula awak urang. Lantaran wali bisaeun mi'raj, lantaran para kutubul aulia bisa mi'raj. Mun urang ningali dina Fathul Ghuyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun mun Kangjeng Nabi mi'raj kula ge mi'raj. Kunaon nu manta kula nyebutkan mi'raj? Lantaran kula diangkat ku Gusti Allah. Iraha diangkatna ketika kula keur salat. Mi'raj Syekh Abdul Qadir keur salat. Mantak sing ade besi salaki ibu di kamar kebel nangtungna. Eta kan Mi'raj. Toel besi paeh di dinya. Isi Mi'raj teh paeh. Sebab aya jelema nu nangtung bae horeng modar. Aya nu sujud bae horeng modar. Ta ieu mah Mi'raj. Perjalanan Mi'raj melalui salat urang bongkar. Di awak urang teh aya kulit. Al-jildu maudhi'ul lahmi. Kulit adalah tempat daging. Al-lahmu maudhi'ud dami. Daging tempat getih. Adamu maudhi'ur ruhin nabati. Getih tempat ruh nabati. Datang kadinya tah eta manusia ngabutuhkeun kadaharan, ngabutuhkeun inuman. Di mana dahar, di mana nginum, jadilah getih. Dina nu normal getihna engke bakal jadi daging. Di mana dagingna optimal, kulit bersinar-sinar. Asuplah ke ilmu tabib. Imam Ghazali ngajelaskeun ilmu kedokteran. Sampailah di ruhun nabati, tergantung makanan. Lamun di daharna bangsa nu bagus-bagus. Daging teh totongkol teh bubuahanana bangsa anu bagus-bagus ya apel, cau nu baragus, anggur bakal bersinar kulit. Tapi lamun di daharna teri anu tarareas teh, kemudian oncom nu geus bau hapek teh, daging nage atulah daging nanggus iya bakalna kulitna okos rusdi hidung kurang bersinar. Jadi tergantung makanan. Datang kadinya lah lamun urang terus-terusan mengamati eta engke bakalna naik tina ruhun nabati bakal jadi ruhul hayawani. Urang teh hewan mantek cek ahli mantek mah al insan hayawanun natik hewan. Naon bedana urang jeung kebobeen? Kebobeen digiringkeun nyatuan terus datang deui ka kandangna depa nyem 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 oe dihudangkeun taina ambalayah leumpang kapuri ambalayah taina. Jelema ge lamun ngan datang ka dahar nginum doang percis kos kebo percis kos sapi. Moal bisa Mi'raj ta manu kos kararitu. Makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu, nginum atu bangsa vitamin mineral. Lamun eta kebo sehat asal neuleuh kebo bikang haji bae.
lalaki ge TTJ mantap Kaji Masuri TTJ itu menang aya jahe eta kekarak datang ka ruhul hayawani moal mi'raj zaman kos kitu datang ka dahar nginum sare jauh ka mi'raj mun datang ka dinya paeh neraka bagianna naudzubillah min dzalik mun datang ka dinya tah urang dahar nginum sare modal hardolin dahar modal ulin hardolin mual mi'raj datang ka ruhul hayawan naik wari tina ruhul hayawani kana ruhur ruhani mulai mengenal saha diri urang diri urang teh hamba berarti urang teh ieu teh makhluk lamun makhluk aya khaliq aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas melalui hadis melalui ilmu akal mantek ngaranna bakal kanyahoan ke khaliq teh alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur Allah subhanahu wa ta'ala kakarak mengenal taruhur ruhani ngaranna tidinya dikembangkan ke orang lamun dikembangkan masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu binafsihi sampai selesai bakal nyaho ke syariat hukum Islam rukun Islam bakal nyaho syahadat salat dan lain sebagainya rukun iman bakal nyaho tina ruhur ruhani berkembang nyaho syariat geus wuduna teu meunang sambarangan salat teu sambarangan puasa teu sambarangan zakat teu sambarangan haji teu sambarangan datanglah ka ruhur ruhani di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan ya Allah ya Rabbi salat eta ngeunaheun Allahu Akbar hartina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba aya pangeran aya nu ngurus coba ameng moal nyahoeun nya nama coba Yahudi coba Nasrani bingung nu aya coba tanyakeun ka bangsa kafirin bingung tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhur ruhani endek kawin masih perhitungan keneh bae si hayang kawin hayang tah aing mawakeun awewe eta tah geulis jasa heueuh ai geulis masantrenna di mana henteu masantren nya mah kaluaran cinglu teh hayang aing ke kumaha engke lamun diajak ibadahna aya ruhanian moal daekeun dibere dita nu eta tah ieu saha sesarwiti tah urang Cikupa tah barang di deuleu masyaallah bener mantep jasa luar biasa kayak ai masantrenna di mana teu masantren nya mah sakola doang embung aing kaluaran budak sakola ke teh jaho head get terus bae ke salat cenah head get terus bae ke menta ka salakina merah ya merah geus lah teu beres ya moal lantaran aya ruhani begitu geus mengenal diri dibere awewe aya saha geulis mah teu sabaraha ngan masantren ge aya 10 tahun mah kok kebal nu mantep kebal teu laku-laku iya sebab santri mah awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin begelis berarti asal di pondok pesantren geus aya 15 tahun ulah diharepkeun kagelisanana tapi batinna gelis neng kulan daek ieu dikawin ku kakak ai kakak daek mah teu kula mah alhamdulillah daek di bawah sugih kan nanya di bawah sugih kumaha emang ai susah mah jaeukeur besing ke sugih iya tuh daek jasa cek kieu teh geunaheun masyaallah kawin bajeng manehanana isuk-isuk geus nyadiakeun Kak hayang kopi apa susu kula heula aduh cakrus di aing asa nganggang hirup ya mi'raj bisa aing ya beda aing berpendidikan agama mah Masya Allah terus datang ke Isya nya geus beres salat Isya Kak kulan
kulang teu make calana lah emang kuna besi kakak endek sana muringkak bulu tah lamun kos kitu teh ieu mah salaki endek kalau lah atuh emang kuna beuber jangan dibuka ya angel jasa tah eta lamun teu masantren mah kos kitu masantren mah lain deui Masya Allah geus nikmat bae pokona manu aya tuh ngeunaheun kana hate ke kakak arek ngariung heula heuh kalah ulah sok ngaharepkeun berkat ka aya bawa aya menta eta ngeunaheun pan kana hatena nikmat jasa balik kurang ti mana-mana kak saya naon di jalan henteu alhamdulillahirabbil alamin aja teu beakeun ongkos atuh geus biasa ieu beakeun ongkos wah sakitu lain besi terlantar doang kula ngadoakeun atuh panikmat jasa ngeunaheun kana hate coba lamun urang teu boga pendidikan agama mah datang trok buka tuh ya lawang ya geus ku tutang koteteng nu muka sakali nu buka gopret nyana bak HS deui aduh budak sial jasa nyai geus make obat kuat cek terus dieu teh ieu pamajikan kos kitu jasa budak cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam jadi kudu boga pendidikan nikmat nah balikeun deui lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat nu mantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat hiji tak berlidah tak berhati kadua berlidah tak berhati katilu berhati tak berlidah kaopat berlidah dan berhati Masya Allah Imam Ghazali ku hebat-hebat teh lah cenah eta mah hese bahasa batur bahasa parahyangan aya di Bandung kumaha ca bahasa Bandungna kieu manusia kabagi opat aya anu murah bacot murah congcot aya anu murah bacot mahal congcot aya anu mahal bacot mahal congcot aya anu mahal bacot murah congcot tuh aya bae eta sarua ta jeung nu tadi tah balikan deui ngajina katalar-katalar nu ieu hatuh ngaji nomor kahiji aya nu mahal bacot mahal congcot hiji tah nomor kadua murah bacot mahal congcot nomor katilu murah bacot mahal bacot murah congcot nomor kaopat murah bacot murah congcot Masya Allah mantep eta tulis ya bacot congcot kieu mantep ya emang siapa ngaji nu karitu bae asal dibere kaedah bae geus teu paham ieu bae artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan tak berhati mahal bacot mahal congcot ieu mah jelema ngomong agama tilok ngomong syariat tilok kemudian atuh ngalaksanakeun ge henteu mahal jasa bacot teh teu daekeun ngomongkeun agama bacot teh lemes eta bahasa lemes eta bacot teh sing hades ya bacot teh mahal teu daekeun bae ngomongkeun agama teh alergi nya mah kitu keneh hatena teh kana agama alergi teu nyaho di dinya teh keur aya pembangunan majelis taklim pondok pesantren kitu keneh masjid teu daekeun sama sakali ngomong tilo kana agama nyumbang ge henteu kitu keneh aya kiai ngahadiran tiloknya mah kemudian make ge henteu nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan tak berhati artina mahal bacot mahal congcot mudah-mudahan di Cilongok bae aya ge di ditu di kampung pondok aya di pasar Kemis mah aya tadi dinya di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa aya ge duaan lalaki jeung awewe doang ngan anak baranakan ajuna tuh hiji tah tengetkeun tah termasuk kafir termasuk bangsa mukminin maksiat eta mah moal mi'raj teh nu kos kitu mah moal pisah kajen kumaha ge paeh cilaka nomor kadua murah bacot mahal congcot berlisan tak berhati
Nah iya jelema ngomong nama ke agama mantep biasa, lain sekadar mantep, mantep. Cak Pamuji mah orang Jogja, wah enak sekali, mantep sekali. Mun ngomong agama, ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Nyaritakan Islam, nyaritakan iman, nyaritakan sodakoh, masya Allah nikmat jasa. Tapi nyana teu pernah mere. Mun nyaritakan sholat ngelahin jasa, nyana mah tilok sholat. Mun nyaritakeun iman hebat jasa, padahalnya nama ka Gunung Kawi malulu. Mun nyaritakeun syariat luar biasa, oh ieu haram itu haram, bank haram, kredit haram, orang kreditan di imahna loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot, mahal congcot, berlisan tak berhati. Eueuh tage di pasar Kemis mah. Aya di Cilongok. Tibalik. Aduh. Meureun aya mana dibalikeun ge nya. Tah ieu moal bisa meraj teh mah nu koskara jauh teh mah. Nomor katilu berhati tak berlisan. Murah congcot, mahal bacot. Tilok loba omong ieu mah jelema teh. Ka masjid gurudug tah jariah dideuleu 5 juta. Masyaallah. Kesa bulan kemudian gurudug ke panitia, tah tulis 2 juta. Ai panitia nama nulisan doang. Eta lamun ka agama nyana ngadengekeun be cak kiai teh kudu salat. Nyana teu loba omong datang ka imah langsung salat. Cak kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong nyana ngajak henteu ngomong henteu ngadatang ka imah terus we tahajud. Tak ieu mah istimewa ye jelema nu kos kieu mah ye. Teu loba omong tapi hatena bagus. Tah lamun urang neangan pipa majikanin ge kos kieu ye ulah nu loba omong tapi anu hatena ngeunah heukeul. Nu terakhir mah murah bacot, murah congcot. Berlisan dan berhati. Ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama, di mana aya kesempatan nyana nasehatan lillahi ta'ala. Bacotna bagus, congcotna gede. Hatena bagus, lisanna bagus, hatena bagus. Ialah waliyun min auliyaillah. Aya kesempatan ngaji nyana mah geus teu pandang bulu saha ta saha diajakan ka Gusti Allah dengan ilmu na anu luar biasa. Teu mamrihnya nama dek nyerieun atawa dek henteu ngajak bae diomongkeun los sadaekna dicaci dimaki teu aya pengaruh lantaran jelema kos kitu mah geus ka Allah bae hungkul. Dicarekan nya ku batur tetep bae terus bae nya mah diciduhan terus bae. Pokoknya terus bae nya nama ngasehatan jelema nu dideleungan Allah doang dibekali ku ilmu nang ti Gusti Allah nyana geus boga ilmu na mantep jasa geus ilmu syariatna aya ilmu torikatna aya geus datang ka hakikat. Nah ieulah jelema nu kos kieu ye anu bacotna terus-terusan ngomong di hareupeun raja ngomong bae di hareupeun polisi ngomong bae komo di hareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan. Pokoknya diajak terus ke Gusti Allah, salahkeun, benerkeun teu pamrih. Nyana diomongkeun galak, sadaekna jeung sacablakna. Nyana diomongkeun tabat teu beres kiai kajen teuing. Pokoknya terus bae ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah. Ajakan jelema daek jeung teu lain urusan maneh, urusan Gusti Allah. Iyalah murah bacotna, congcotna luar biasa hatena. Lantaran lain semata-mata nyarekan, lain semata-mata nganasehatan anu galak, tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah. Lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah, lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah, lantaran di tempat-tempat nu kos karena itu mah eueuh Allahan di hatena. Nailah teu asa didelekeun ku Gusti Allah, perlu dibentur jelema kos kitu mah. Lamun perlu didoser jelema kos kitu mah. Ta ieu teu mamrih contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bacotna murah melalui ilmu. Ye congcot ge luar biasa, hasilna pohara berlisan dan berhati.
ketika manusia geus datang ka ruhur ruhani hiji deui naik ka ruhur rohmani. Ketika geus naik ka ruhur rohmani dengan cara ninggalkeun dunia. Dunia nu ku urang kuari di deuleu ditinggalkeun, hate nu ninggalkeun. Ulah resep ka Avanza, ulah resep ka Scoopy, ulah resep ka Mio. Kamari teh atuh teh mere Mio apa Scoopy siapa cepat? Kamari teh mere Scoopy apa Mio? Di pasar Kemis nu kabere Mio sabaraha urang? Sabaraha urang gara? Tah eta tah nu kos kararitu tah jahanam tah. Ai camat nama tuh sakalian ka jahanam mau masalah geus. Terus bae. Tah eta tah nu kos kararitu tah singa. Lamun geus datang ka ruhur ruhani, gila deuleu nu kos kararitu. Ijid deuleu nu kos kararitu teh. Embung, urang rusak dunia rusak, nu rusak ngudag-ngudag nu rusak. Isuk pageto menghadap Allah nu Maha Baqo. Ruh urang lamun urang geus datang ka ruhur ruhani nikmat jasa. Begitu disidang ku Gusti Allah, maneh datang ka kaula sumuhun. Aya nu dilepaskeun ku maneh aya. Naon? Dunia abdi mah teresep. Bener maneh teresep? Bener. Tanda teresep kumaha? Dikorbankeun pakali ilai kalimatillah. Tanda teresep deui naon? Nalika leungit abdi mah teu pernah neangan paling ge ka dukun. Bloon ieu mah. Bloon tah. Eueuh. Maneh resep ka jabatan henteu. Tapi pan maneh menyandang jabatan anugerah ti Gusti. Dipake naon eta jabatan? Pake ilai kalimatillah. Tanda ilai kalimatillah naon? Kula ngajakan masyarakat di jalan anu bener. Pan eta cenah aya sogokan, bongan saha tah masyarakat nu nyogok. Aju maneh narima. Ya deuk kumaha deui atuh? Sarah sia goblok. Neraka sia mata kos kitu. Bongon bener tapi henteu. Emang pejabat kuari mah bener. Eueuh, dedeleuhan urang teh eueuh. Tapi di tengah-tengah nu bener sok aya cal bae nu bener. Rusak dunia cal Gus Dur. Masya Allah. Miskinnya nama jadi pejabat jadi raja teh. Ari dan Ramil mobilnya bagus jasa. Ngelehkeun raja. Miskin, Najed miskinnya nama jadi raja. Teu bogaeun mobil mewah. Aduh, camat bagus mobilnya. Ih cuma teman sang hutang kayak itu maksakeun teuing. Ke jeung ngahutang sagan teu teman nang pamere cek mana teh. Nang pamere saha? Eta mah nang nyogok atuh sia teh. Sebalikan deui bae. Eueuh duka luar tina sogok menyogok. Kiai lagi disogok. Dan mantak kula mah ieu hayang ngamankeun manusia tina sogok-sogok terutama kiai bae. Dek calon bupati ya ulah daek kasogok jangkege ku Gusti Allah nu geus jadi mah geus aya di Lauhil Mahfuzna nu geus bakal jadi naho teuing pamaptuh nyaho teuing zaki nyaho teuing nu awewe nu endek calon teh kuari geus bebeja ka kula aya hiji awewe nu endek calon bupati ye sakaraha paedah kan nya geus bebeja aya 4 ti kandidat teh aya di dinya ta Deden geus ulah teh mah ulah narima pamerena adapun milih ka mana bae tah eta coba cacing teger cak kadang pahit banser pahiteun jasa ye banser pahit cak cenah teh mah tuh kos kitu mah lah sakalian moal milih mah milih bae jang urusan negara ngan ulah ge sogokna tah cek Pak Bambang ieu mah hampang jeung cenah kos kieu artina milih mah milih tapi ulah daek disogok eta ngeunaheun teh mun kabehan kos kitu cek Pak Bambang geus lah kiai ulah disogok tah mah nujang kiai kakulakeun wae leuwih antep tah Pak Bambang da ieu balikan deui ieu tah kuari geus datang ka ruhur rohmani teu hayang dunia teu hayang jabatan. Contoh bae heula contoh panjang teuing lamun ku urang dibahas contoh hiji Rubaiatul Adawiyah kunaon nya bisa mi'raj ka luhur langit ka Sidratil Muntaha lantaran nya ngadoana kieu ya Allah ya Rabbi lamun abdi dipasihan dunia ku Gusti dunia nujang abdi bikeun ka kafir hiji andai kata geus dibikeun ka kafir lantaran kafir mah beujeuhna dibere dunia abdi mah ulah andai kata Gusti mere sorga andai kata Gusti mere sorga ka abdi
Sorga pangbikeun kenjang mukminin mukminat. Sebagian abdi mah geus teu hayang ka sorga. Hayang ka mana atuh cak Gusti Allah? Abdi mah hayang soteh kanu nyieun sorga Allah. Tah doa teh geus kos kitu. Balikan deui doa Siti Rubaiatul Adawiyah. Ya Allah ya Rabbi, andai kata abdi dibere bagian dunia abdi Gusti pangbikeunkeun ka kafir. Ulah dibikeun ka mukminin besi jadi berateun ka kafir bae. Bejeuna kafir mah dibere dunia lantaran kafir mah sorgana dunia. Andai kata abdi dibere sorga, Gusti sorga abdi jang mukminin mukminat anu teu kabagian. Abdi mah teu kudu dibere sorga. Cak Gusti Allah saha atuh hayang naon maneh? Abdi mah hayang ka Gusti bae. Saat doa eta lah dengan kemurnian hati maka ruhur rahmani ya Rubaiatul Adawiyah ta'ali kadieu mi'raj Siti Rubaiatul Adawiyah tak 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 awewe jadi waliyatullah. Ya Allah ya Rabbi, Tuhan Syabdul Qadir ketika manehanana gadoa Gusti abdi teh ibadah melalui syariat geus ditinggalkeun ku abdi syariat. Gusti abdi ibadah melalui thariqah ku abdi geus ditinggalkeun thariqah. Abdi teh geus datang ke hakikat Gusti. Dunia geus ditinggalkeun ku abdi, jabatan geus ditinggalkeun ku abdi. Hiji deui abdi teh sakadar akhirat, sorga pan sorga ge buatan Gusti. Gusti eta sorga teh jang murid-murid abdi bae. Abdi mah teu hayang ka sorga, hayang ka mana anjeun hei Abdul Qadir? Abdi mah hayang teh ka Gusti bae. Hiji bae ka Gusti nu nyieun dunia jeung akhirat. Ketika doa eta dilantunkeun Tuhan Syabdul Qadir dimi'rajkeun ku Gusti Allah ta'ali iya Abdul Qadir. Sanggup urang ngadoa kos gitu? Gusti lamun aya dunia pi abdieun misalnya Haji Masuri ya. Haji Masuri ngadoa Gusti andai kata dunia aya bagian abdi dikeun bae ulah ka kafir ka tatangga. Sanggup teu Haji Masuri kamu? Tuh nya geus seuri bae teu sanggup. Malah mah Gusti mun aya nu abdi nu tatangga ge kadiekeun. Beres jas. Ieu doa boro-boro sorga ieu mah dunia ge. Bahkan kieu meureun Haji Masuri mah Gusti sakieu ieu dunia abdi itu mah loba kadiekeun bae saeutik nu itu ge kadiekeun bae saeutik nu itu mah kadiekeun bae. Jadi Firaun nya teh mah. Kadaanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah, kadaanan cara Tuan Syabdul Qadir geus puguh Kangjeng Nabi mah Allahumma inni as'aluka miskinan. Ya Allah miskin nu dipake ka hayang sebab melalui miskin bisa mi'raj. Tuh doa-doa para wali Allah bisa mi'raj ka luhur. Maka ketika sholat Siti Rubaiatul Adawiyah, ketika sholat Tuan Syabdul Qadir Allahu Akbar, maka ruhur rahmani di jero hate teh eueuh dunia, di jero hate teh eueuh jabatan, di jero hate teh eueuh sorga, di jero hate teh eueuh bidadari. Nu aya teh adalah Gusti Allah. Di hari ta langsung tek dimi'rajkeun ku Gusti Allah. Dirina kadeuleuk urang nangtung bae. Padahal ruhna keur mi'raj ka Gusti Allah sehingga berhadapan jeung Gusti Allah. Dina alam eta ditanya ku Gusti Allah, ya Abdul Qadir tungkul rek nanya naon anjeun? Cek Tuan Syabdul Qadir ayu amalin aqrabu ilaik. Amal naon nu bisa ngadeketkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah as-salat. Salat ya Abdul Qadir. Ilham ieu teh bentukna. Mun ka para rasul mukjizat, lamun ka wali adalah ilham. Nah, karomah. Langsung ditanya deh, nanya deh Tuan Syabdul Qadir. Ayu sholatin aqrabu ilaik, salat nu mana ya Gusti nu bisa ngadeketkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah as-sholatul lati laisa fiha siwaya wa sahibuha ghaibun anha wa ghaibun fiha. Salat nu di jero salatna jelema eueuh nanaonan rohna iwal tikula bae. Sehingga dirina leng teu ngarasakeun keur salat, ngarasakeun teh keur berhadapan jeung Allah. Kitulah jelema anu bisa mi'raj ka Gusti Allah. Rubaiatul Adawiyah awewe bisa mi'raj ka Gusti Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa mi'raj ka Gusti Allah. Junaidil Baghdadi bisa mi'raj ka Gusti Allah. Syekh Siri Sikti bisa mi'raj ka Gusti Allah.
Ibrahim Abu Bakar Syibli bisa mi'raj ka Gusti Allah, komo Kangjeng Nabi mah geus jelas jasa dina Al-Qur'anul Karim. Masih kene loba kene wali-wali Allah nu bisa mi'raj melalui salat. Tah gitulah salat bisa mi'raj. Coba ku urang laksanakeun salat urang. Camat mah moal bisa ya. Dan Ramil moal 1000% moal bisa. Kapolsek moal ngurusan priwit bae geus namang geus. Moal bisa bae kajen. Pak Bambang ge jauh. Moal bae pokona masih kene Jessica Rais moal bae geus pokona. Anu bisa mah nu geus boga pagawean naon nu kolot Haji Adung. Haji Adung mah bisa ya. Cicing sugan teu keur mi'raj. Parenganan eta nu ngontrak di hareupeun urang Lampung putih amat. Tolol teu kolot-kolot coba. Deui Haji Adung. Aduh, tuh ieu lah mi'raj. Panjang teh caritana ieu keur carita globalna, maka jadikeunlah diri urang manusia murah bacot, murah congcot. Eta sok pake surah guru kula di Garut mah. Sia beuh aing ngariung teh ya cenah cak guru ye teangan anu murah bacot murah congcot atawa nu mahal bacot murah congcot datang kadinya lah cenah tah ngariung tah geus ulah panjang teuing doana ge beres doa robana atina fi dunya hasanah bila beres geus waduh berkatna teu ka bawah samobil eta hebat. Aya deui ngariung biasana di pamarentah. Acara luar biasa sambutan yuk ngerebek beteng. Ayo balik menang aqua doang. Sial atuh aqua mah cai gentong loba di imah. Tapi eta pamarentah baheula zaman Soeharto. Kuari mah balik ke parah sebenarnya. Nailah datang ke ruhur ruhani bisa orang mi'raj. Coba Kiai pangbejakeun atuh supaya datang ka ruhur rohmani. Lamun geus datang ka ruhur rohmani disebutna teh ieu adalah ruhus somadani, disebutna wal arifis somadani. Nu sok ku urang dicaritakeun teh ari Haji Pendi sok mamaca kutub robani wal arifis somadani. Allah kutub robani wal arifis somadani. Allah takos gitulah etalah jelema geus datang ka dinya. Gusti coba Kiai caritakeun coba cara-carana moal mahi datang ka subuh gambaran hungkul ngan sanajan dicaritakeun ge hese atuh kumaha yang aya di ruang lingkup eta urang percaya bae ka ahli urang nurut bae ka ahlina saha wali-wali Allah mantak urang zarah ka Banten zarah ka Caringin datang ka zarah ka Irak kamari. Masya Allah begitu datang ka Irak ditahan rombongan Haji Opang dalapanan termasuk Haji Rosidi kumisna mog gede Haji Pendi kumisna gede datang ka Irak makincup kabeh ge nanaonan hampir sepak Haji Pendi ge nu di dieu walah waheuleuh sugan ngomong di itu mah teu lantaran tentara Irak kararieu bae geus noelan kula bae nembak teh mah dumoal satembak-tembakna cenah ge eta Haji Pendi di dieu gujlage-jlege ge di ditu mah Gusti hating eta mun cerita Irak luar biasa. Kula boga kawauh di kedutaan Jordan ngaranna Haji Usup ketika kula jeung rombongan rek berangkat ka Irak nyana mendatangi kedutaan Irak ngomonglah jeung manusia jeung jelema nu aya di kedutaan Irak dengan bahasa Arab mun cak urang mah apa dibuka travel ke Irak tidak. Emang ada apa? Ini ada rombongan guru saya sebanyak 120 akan menuju Irak. Nggak saya orang dinya pisana. Oh ini iya itu bagaimana? Enggak bagaimana. Kok yang lain itu mesti dilarang? Enggak ada apa-apa cek main. Kok ini bisa? Oh ini lain lagi cek. Tetap nyana nggak desek lantaran ieu sarua ti kedutaan. Coba tolong dijelaskan. Emang ada apa?
Emang bagaimana kok bisa biar lancar ke sono, yang lain kok nggak bisa? Dia di sana punya temen di Iraknya. Padahal mah lain babaturan kula, babaturan menguruskan, dianggap babaturan kula. Jadi sudah ada yang menanggung jawab di sana. Kuari di dia dekat Irak, datang ke bisa bagai jago. Hese dipersulit orang Irak nabai dekat Irak hese. Barang datang ke Irak, budak lapangan terbang Irak teh, mobil mewah, nanaon, sakumaha naon nutas diboman teh, hening, suara naon-naon. Urang datang kadinya nyalapar, nya tentara sarerem jasa. Barang ieu lulus, aya rombongan nu teu lulus, ieu si kumaha ditangkep tah moal ieu. Tah ieu horeng dek nembongkeun ka rumah Tuan Syah Abdul Qadir. Begitu datang ke hotel, kula ngutus, lain ngutus ngomong coba minta bantuan, etalah nu ngabantuan keturunan ti Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Malam eta keneh langsung datang ke hotel, rangkulan careurik sakumaha nu tas ditawan ku Amerika. Haji Opang ge di ditu mah kuru. Barang balik lintuh deui. Gusti Allah doaku. Inilah cerita datang ke wali-wali Allah, datang ke Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani nu kurang osok di dunia kabeh eueuh anu leupas hadiahna ka Tuan Syah Abdul Qadir. Dunia Mesirna, Syriana, Yamanna, Pakistanna, Bangladesna, India, Indonesia, Malaysia, kabeh eueuh nu kaliwat mun hadiah ila ruhi sultanil aulia mancanagara jasa. Datang ka ditu asa aya. Gusti mun kukula dibacakeun saha jelema nu datang ka kuburan kula cek Tuan Syah Abdul Qadir. Panjang ta dongengna dina kitab Fathul Ghuyub. Masyaallah teu sembarangan nu bisa datang ka kuburan kula, lamun lain aya catetanna di buku kula. Ya Allah. Adang mah adang nu mangmeulikeun tiketna aya. Jelemana gagah jasad. Luar biasa baju rorengna ge boga 12 nana. Geus aya nu ngabiayaan, diperjuangkeun teu berangkat. Rusdi ditawaran di daya ka Irak, embong aing bisi paeh cakna teh. Embong. Tuh loba jasa dumung lamun lain aya tulisanna di buku kula cek Tuan Syah Abdul Qadir moal bisa datang ka kaula. Kula mah teu maot cek Tuan Syah Abdul Qadir ngan teu perlu dibacakeun bahasa ilhamna. Terus ka Teh Junaidil Baghdadi, terus ka Syekh Siri Sikti, terus ka Karbala, ka Najab, terus ka Iran. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Madinah, Mekah, balik deui ka dieu. Iyalah mantes nyaba ti jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Kukula didongengkeun, mudah-mudahan urang sanajan teu bisa mi'raj melalui salat, urang atuh nyaho-nyaho ka jelema nu mi'raj melalui salat. Amin. Mudah-mudahan urang dibere resep ka jelema nu geus mi'raj melalui salat. Mudah-mudahan urang dibere cinta ka jelema-jelema nu bisa Isra Mi'raj melalui salat, sehingga urang aya dina beungkeutan anjeunana jaga di yaumul kiamah. Lantaran cek Kangjeng Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasa, bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia. Nomor kahiji al anbiya'u, geus jelas sama para nabi, para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu wasyuhada'u. 3 jelema eta nu bakal nulungan saat urang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cek malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat teh Kangjeng Nabi teu wauheun. Pan urang lamun maca sholawat pak wari sholawat urang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya abdi sholawat ti saha? Ti Pacamat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakieu. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Ya teh bang sialnya nama. Maksud Pak Bambang maca sholawat datang ka ditu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh ieu saha sholawat ti saha Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik ka jahe nya mah teu beres Pak Bambang maca sholawat teu beres lamun maca sholawat teu khusyuk inget ka dunia inget ka jabatan inget ka awewe datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ieu sholawat saha bagus amat
Masuri panduh mataan matana pakai nili jahe bae jore deh bae iya saya sholawat ya iya mah sholawat terus di ganteng amat sana ya ngan letik sholawat orang jadi malaikat kan itu sing hade numantak seringan maca sholawat dilaporkan ke Kangjeng Nabi ketika orang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi diaku sebagai umat pan loba maca sholawatna kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji ambia para rasul nomor kedua ulama iya bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah hiji al-anbiya dua ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya naga sapaataneun moal bisa tuh apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah ulama nu mana tuh ieu ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat etalah ulama nu bakal nyapaatan katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkan agama Allah etalah nu bakal nyapaatan ka urang sebagai umatna ja eueuh di hadis sugan yasfa'u yaumal qiyamah bakal nyapaatan di poe kiamat ka umat manusia ka hamba Allah sugan aya bupati sugan aya camat sugan aya kapolsek sugan aya dan ramil presiden ngan tilu we yasfa'u yaumal qiyamah salasah bakal nyapaatan teh tilu tengetkeun komo lurah mah jauh RT atau komode RT kecuali RT Cilongok RT Cilongok mah geus teh kudu disapatan hiber sorangan yes. Kacitra itulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah 1 jam alhamdulillah kula cerita tentang jelema nu bisa mi'raj kemudian orang cinta ka jelema nu bisa mi'raj mudah-mudahan orang dibeungkeut jaga di akhirat jeung jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah khususnya ka Kangjeng Nabi urang umumna ka para ulama-ulama oge ka para wari-wari Allah jeung para syuhada-syuhada nailah tempat salat adalah masjid nuku urang keur dibangun ieu teh adalah satu sarana dongeng masjid luar biasa panjangna kulantaran jamna geus jam 12 nandakeun cinta ka ahli salat tempatna masjid yu urang supaya dibeungkeut jeung ahli mi'raj urang ala kadarna jang neruskeun pembangunan nu ikhlas gede ikhlas siapkeun panitia kula maca sholawat siapkeun jang ngabeungkeut diri supaya urang dibeungkeut jadi cinta ka jelema ahli mi'raj sok kadieu heula Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina Rajaban ieu ti awal tepi ka akhir alhamdulillah sim kuring ngajelaskeun tentang ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jelas Kangjeng Nabi naik ke luhur langit sehingga ningali rupa malaikat Jibril nu asli. Didaharti ku bening na jiwa urang bisa mi'raj. Ku ayana sakitu bersihanlah jiwa urang. Teu mampu 100%, 70%. Teu mampu 70%, 60%. Teu mampu 60%, 50%. Usahakeun untuk kebeningan jiwa supaya ulah aya ria, ulah aya ujub, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubur riasah, hubus sum'ah jeung panyakit-panyakit batin nu lainna abeh urang bisa nikmat ibadah engke kanyahoan ku urang ngeunaheunana ibadah ternyata setelah bening hati. Beningkanlah jiwa sehingga orang bisa mencapai dengan kebeningan jiwa akan dapat naik
akan bisa naik mencapai derajat yang tinggi. Belah dituna selain Rasul mah kutub, belah dina para wali-wali Allah, belah dina para solihin-solihin. Gitulah para jamaah hapunten tina sambudaya kesalahan, kalepatan, kahilapan, bil khusus kepada pemerintah, oge kepada pamong desa, berikut kepala desa, oge kepada panitia, kumna para jamaah sadayana, ulah di alahate, kula keur carita babad dumana maksudna supaya areling, supaya apal, nyaho, paham, supaya wauh ka Allah nu nyiptakeun urang, sebab urang bakal datang ka Gusti Allah jaga. Sakitulah pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, urang tutup ku doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Allahumma ya man lahu wajhun la yabla wa nurun la yutfa'u wa ismun la yunsa wa babun la yughlaqu wa sultanun la yafna. Inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bijahi nabiyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'il awliya wa bi karamati sultanil awliya Syahadil Qadir al-Jailani wa bi ma'unati jami'ul ulama an taqdi hajatana wa tuntiya su'alana an taqdi hajatana wa tuntiya su'alana min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka ya Allah fa rahmatuka ahlun an tablughana li'anna wasi'at kulla shay'in ya arhamar rahimin.